Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken suwarul qudwati utawi surah ne makmum rupa ne makmum ikutis salapan tasihu sah ngamakmum pi khamsin ing dalam 5 surah ing dalam 5 rupa. Qudwatu rajulin sawiji ngamakmum ne wong lanang birajulin kalawan wong lanang. Wa qudwatu mraatin lan ngamakmum ne wong wedon birajulin kalawan wong lanang. Wa qudwatu khunsa lan ngamakmum ne banci birajulin kalawan wong lanang. Wa qudwatu mraatin lan ngamakmum ne wong wedon bi khunsa kalawan banci. Wa qudwatu mraatin lan ngamakmum ne wong wedon bi mraatin kalawan wong wedon. Salajengna dina ieu pasal bade ngajelaskeun surah makmum. Surah anu mungkin terjadi dina ngamakmum eta aya 8 rupa. Tapi tina anu salapan teh anu sah ngan 5 surah. Hiji nyaeta ngamakmum na lalaki ka lalaki deui sakumaha anu dilakukeun ku Kangjeng Rasul jeung para sahabatna. Dawuhan Kangjeng Rasul, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah. Salat lalaki berjamaah jeung lalaki deui eta leuwih loba pahalana tibatan salat lalaki sorangan. Ieu riwayat Imam Abu Dawud. Nu kadua nyaeta ngamakmumna awewe ka lalaki kitu nya. Ngamakmumna awewe ka lalaki. Katilu ngamakmumna banci ka lalaki. Nyaeta khunsa teh banci teh. Sah ngamakmumna banci ka lalaki. Sah ngamakmumna khunsa ka lalaki. Khunsa teh nyaeta jalma anu boga 2 parabot dakar jeung parji kitu nya. Eta sah ngamakmumna ka lalaki. Kaopat ngamakmumna awewe ka banci. Sah ngamakmumna awewe ka banci ka khunsa teh. Kalima ngamakmumna awewe ka awewe deui. Ieu diriwayatkeun ti Ra'ithah al-Hanafiyah. Saurna ammatsna Aisyatu faqamat bainana fi sholatil maktubah. Siti Aisyah parantos ngimaman ka abdi sadaya nyaeta kaum ibu-ibu. Anjeunna ngadeg di antara abdi sadaya dina salat fardu. Ieu riwayat Imam Al-Baihaqi sareng Imam Ad-Daraqutni. Watabtulu sareng batal watabtululan batal fi arba'in ing dalem 4 surah. Qudwatu rajulin sawiji ngamakmum ne wong lanang bimraatin kalawan wong wedon. Wa qudwatu rajulin lan ngamakmum ne wong lanang bi khunsa kalawan banci. Wa qudwatu khunsa lan ngamakmum ne banci bimraatin kalawan wong wedon. Wa qudwatu khunsa lan ngamakmum ne banci bi khunsa kalawan banci. Ari 4 surah deui tina anu salapan eta henteu sah nya. Mana anu 4 teh hiji ngamakmumna lalaki ka awewe. Sabab syarat anu ngimaman ka kaum lalaki kudu lalaki. Nya ari anu ngaimaman jamaah awewe mah meunang ku lalaki jeung meunang ku awewe kitu nya. Dawuhan Kangjeng Nabi wala ta'umman namro'atun rajulan. Awewe ulah ngimaman ka lalaki. Ieu riwayat Ibnu Majah. Tapi ieu hadis saurna dhaif. Sareng diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari dawuhan Kangjeng Nabi la yufliha qaumun wallau amarahum imro'atan. Hartina moal meunang kabagjaan kaum anu masrahkeun urusanana ka awewe nya. Kaum anu masrahkeunana ka awewe. Ari banci eta dikiaskeun ka awewe karena ihtiyat teh hati-hati.
Salajengna nu kaduana batalna ngamakmum teh makmum lalaki kabanci, ngamakmumna lalaki kabanci sabab kurang darajatna imam. Katilu ngamakmumna banci ka awewe sabab awewe hanteu sah jadi imam iwal ka awewe deui. Jeung ihtimal banci anu makmum eta lalaki. Kaopat makmum banci kabanci deui. Nu kaopatna batalna makmum nyaeta makmumna banci kabanci deui sabab kamungkinan makmumna lalaki ari imamna awewe kitu. Bisi pas di imaman ieu teh banci lalaki banci awewena. Salajengna aya tambihan tempat ngadeg imam jeung makmum ya. Makmum sorangan sunat nangtung dikatuhkeun imam lamun makmumna sorangan rada tukang nya rada tukang imam. Makmumna duaan atawa leuwih nangtung ngajajar tukangan imam kitu nya. Lamun makmumna sorangan mah katuhkeun imam. Diriwayatkeun ku Said Jabir saurna ngadeg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade salat tidinya jisim kuring dongkap teras ngadeg di kencaeun Kangjeng Nabi di kencaeun anjeunna mangka anjeunna nyandak leungeun kuring sareng muterkeun ka kuring sehingga nangtungkeun kuring dipalih katuhu anjeunna tidinya dongkap Jabir bin Sokhor teras ngadeg dikencaeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka anjeunna nyandak leungeun kuring sararea teras dipundurkeun sehingga kuring sararea ngadeg di pungkureun anjeunna. Ieu riwayat Imam Muslim sareng Imam Abu Daud. Lamun aya awewe anu rek milu salat berjamaah mangka nangtungna ditukangeun kaum lalaki sarta rada jauh rada anggang sakumaha diterangkeun dina hadis Anas waktos Ummu Sulaim ngiring berjamaah nyata tos dijelaskeun dina bab syarat qudwah nyata syarat qudwah syarat anu sapertos kitu. Mudah-mudahan aya manfaatna sakumaha disebatkeun dina nadom Sunda nyaeta rupana atawa surohna ngamakmum. Surah makmum aya salapan jumlahna anu lima eta sah nu kahijina makmumna lalaki kalalaki deui kadua makmum awewe kalalaki makmum wandu kalalaki katiluna makmum awewe kawandu kaopatna makmumna awewe ka awewe deui tasakitu anu sah anjeun sing ngarati anu opat mah eta batal makmumna mun lalaki ka awewe kahijina makmum lalaki ka wandu kaduana makmum wandu ka awewe katiluna opat makmumna wandu ka wandu deui jumlah salapan rejeung anu sah tadi. Wallahu a'lam bishawab.